Sumpah Pemuda. Lain teks Sumpah Pemuda ini mas skrip. Halo, jumpa lagi bersama gua Giwang Himawan. Giwang Himawan dalam channel Orang Sunda. Orang Sunda mah bebas rek naon we. Oke guys. Oke guys. Dina vlog ayeuna geus bebas Indonesia meh teu kagok campur aduknya. Bebas orang Sunda mah campur aduk lagi. Oke, dalam video kali ini kebiasaan orang Sunda. Jadi orang Sunda mah loba kebiasaan orang Sunda. Nuka hiji, orang Sunda mah lamun misalkan barang jem sok langsung digubug. Nyawa digubug. Puk gitu. Digebug gitu. Tah. Contohna juga kieu. Kenaon Kang cinuluk wae. Keningali medsos. Lah, nu kitu ditingali Kang. Rame dulu. Loba info hoak. Yuh udud Kang. Sahara rasa bibir. Cik sebat heula Kang ah. Sok. Nuhun Kang ah. Kuat, yang modal. Tetong dibawa jeung korek tuh. Poho Kang. Punten. Paribasa. Nuka dua orang Sunda mah sok loba cik ah. Non cik ah kayaknya ho. Iya kieu. Sujang. Jang. Ayeuna Kang. Buka-bukan. Teu nanaon, ngan hamis kol hungkul tadi mah. Lain ari ieu cik kopi saha isuk-isuk geus aya kopi. Nya uing atuh. Cik atuh saragohot. Panas anjing. Tuh loba cik ah nanaon ge diasaan cik kopi ge cik ah. Jadi cik kopi lain cik kopi hideung tapi cik kopi cik ah. Nu katilunya eta orang Sunda mah sok ujug-ujug ngaku dulur najan teu saindung teu sabapa. Contona siga kieu. Oke. Silakan duduk. Kamu teh mau melamar kerja? Iya Pak. Nah Bapak tiasa bahasa Sunda? Kan saya oge orang Sunda. Oh gitu Pak. Asli Garut. Tinggal di mana Garutna? Di Bungbulang. Oh wargi kene atuh banyak. Urang teh har geuningan dulur. Anehnya. Terus nuka obatnya bener obat nuka obat. Orang Sunda mah henteu bisa leupas tina kata mah jeung kata teh susu. Tah siga kieu. Yo dengekeun. Ayeuna teh keun usum kampanye sapaparat jalannya tadi ka jalan pinuh ku baligo spanduk partai-partai. Riab pokona mah keun usum kampanye. Ya Kang, saya mah bingung. Banyak pilihan. Mau pilih yang mana? Nggak usah pusing-pusing Sujang. Sekarang mah coblosan we sakirana anu nomorna anu mencolok tadi gak nomor hiji we terus colok hiji kapusing-pusing keun we urusan maranehna. Nggak boleh gitu. Eta sebut nomor 1 kampanye ganti ada yang sirik. Bebas orang Sunda mah mau milih nomor siapa juga. Hak asasi. Leta Sunda mah gitu teu KOP aya pasti aya kata teh jeung kata mah. Orang Sunda mah teu bisa leupas ti kata mah jeung kerja teh. Ting ti mana eta teh? Mimitina asalna. Nu kalima mah orang Sunda mah teu bisa ngabedakeun huruf. Contohna juga kieu. Kenaon Kang? Hah? Rame euy. Film naon? Fantastic Four. Film Hobbit. Kang, uing nginjem kamera, rek dipoto. Eta Sunda. P jeung huruf F kadang-kadang sok. Sarua orang Sunda mah kitu. Leta Sunda. Nu kagenep tah ieu guys, nu kagenep orang Sunda mah sok kadang-kadang. Kadang-kadang naon? Kadang-kadang. Tah nya kieu we, tah tinggal tah. Kamari maneh tos di mana? Tas di Bandung Kang, tas jalan-jalan ti Lembang. Gaya ti jalan-jalan, tas balanya naon? Biasa we Kang, dia we meuli sendal,
ti Cibaduyut menangan juk ieu ge. Ari kamari maneh ningali anu akang anu hanapeun risbang. Ningali Kang kamari teh disimpen ku wing teh na emet. Da kamari teh hoream nyeuseuhna bau timuning. Lain timuning ti anjing kamari kapodolan anjing. Ari kaditu eueuh hujan Kang kamari mah komo kadaya kolot mah watka banjir. Eta kumaha atuh randa herang tonggoheun di imah Haji Muklis nah kabanjiran. Erep Kang sakapeung masuk lieur ningali randa biasa teh. Nah lieur naon? Lieur hulu naon Kang? Hulu kanyut. Kus corang sia. Tah itu orang Sunda mah bebas sih kayaknya sok kadang-kadang dileungitkeun huruf teh. Geus puguh ti dituna kitu. Nu katujuh kabiasaan nu katujuh orang Sunda mah sok nyungkun. Lamun bara beres sok nyungkun. Nyungkun teh naonnya? Tajiga kieu contohna. Kang. Sebat. Nya. Aduh. Isina hiji deui. Sok-sok we seugeut. Isin teh hiji hiji deui kagok. Sok-sok. Sok. Teh isin hiji deui. Teu naon. Sok. Itu ini isin sok. Bisa akang menyungkun. Tah eta bray kebiasaan orang Sunda jiga kitu teu jauh beda siga kitu orang Sunda mah. Lamun di paparkeun mah masih keneh loba keneh ngan pasti panjang videona. Lamun panjang teuing maneh bising bosen nontonna. Tapi tong poho subscribe supaya non supaya maneh teu katinggalin video-video ti Sim Kuring nya. Tong poho oge di like, share, komen oge nya. Oke bray, kitu we ti Sim Kuring. Hapunten samudaya kelaparan. Giwa kimawan. Bye bye.